Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kesuna anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Duriat di luhur ombak bagian ka-20 genap. Ieu anu nganggitna Bapa Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Mama Hamidi jeung Ibu Permasih ngarendeng ti payun bari kacidang ngarasa bungahna yen diparangkeun patepung jeung nu dipikat cintana. Nyatana anak pamajikan. Mama Hamidi teu boleh marah mai red ka tukang nempo enden ratikah anakna keur ngarendeng jeung Jatnika. Teu lila geus nerepi ka tempat Mbah Kahpi sarta Herni katempo kuno opatan yen harita Mbah Kahpi keur jongjon wae nyieun sasaungan. Harita geus mimiti di terapan hateup eueuh kawas nu ngahaja nyampakeun para tatamu. Assalamualaikum. Gro Jatnika pamitanku ngucapkeun salam. Waalaikumsalam. Mbah Kahpi cangkat bari ngaliuk. Ae geuning si Agus. Ulo sareng den sarumping. Haturan teuing. Malih geuning ieu teh sareng sepuh-sepuhna sanes kanten. Mbah Kahpi jol ngahaturanan sumping kok sasalaman jeung nu pada-pada bewosan. Poh Mbah Kahpi boh Mama Hamidi bararewos ngan beda bodas jeung hidung. Nepangkeun simkuring Hamidi. Kahpi ceuk Mbah Kahpi bari nyerengeh tungtungna duanana paserengeh-serengeh bari silih tetep. Kumaha pait pohona urang teh karaos kuki sobat. Mbah Kahpi jol naroskeun kitu bae. Ih, eta mah pada-pada ngarasa we atuh. Tong kedah dicaritakeun deui, tembal Mama Hamidi. Kun, da memangna urang teh kudu loba lalakon, mangga caralik ti dieu. Dupi Herni di mana Mbah? Tanya Jatnika. Biasa we keur mujasmedi. Ke kumbah urang syawuran, tembal Mbah Kahpi bari tuluy katonggoh rek nyauran Herni. Sawios Mbah, ku abdi bade diaturanan, ceuk Jatnika bari nyelenteng ngudag Mbah Kahpi pedah kasidah hayang sagok-gok geunana. Oh, mohonya mangga atuh ku ujang. Mbah Kahpi ngarti ka budak ngora. Dan ratika oge meh sembari melong ka Jatnika dina hatena. Keun da Herni oge kamari ieu bijaksana ka aing ninggalkeun paduduan aing jeung Kang Jatnika. Jatnika buru-buru kalawang guha batu paranti nu marujas medi. Assalamualaikum. Jatnika mere salam. Waalaikumsalam. Solah Herni meni halimpu matak nyereset hate nu ngadenge. Kang, Herni ngarenjag bari colohok bawaning sono. Her, ieu engkang, gabrug Jatnika ngarontok kana lahunan Herni. Engkang, nuhun tos sumping deui. Kamana ari aye ratika, teu dicandak deui ku engkang. Herni ingat ka den ratika. Kantenan malih mah sareng Ibu Ramana kadiana oge. Tuh ayeuna nuju ngaroblol sareng Mbah Kahpi. Ari Pardum jeung Janakum kamarana geuning teu katingal-tingal. Rupina duanana ge nuju balang siar tedaeun dan jeuna duaan ayeuna mah nu sok mangikhtiarkeun tedaeun teh. Tembal Herni bari netep beungeut Jatnika leungeunna muntang kana tak-takna sono pacampur jeung bogoh. Kaleresan atuh aya tukang milarian tedaeun. Nuhun wae ulah capek teuing Mbah, ceuk Jatnika bari netep geget. Ser. Hate duanana oge surser, ting seredet ting sereblak kawantu nu meuntas paanggang ayeuna patepung deui. Kumaha Kang, parantos hasil sanes kanten nu dimaksad ku engkang sareng aye ratikah teh? Tanya Herni bari teu boleh netep ambekanana reng haperanjog. Alhamdulillah Her. Tuan Dalung parantos musna sareng balad-baladna. Tuan Dalung parantos musna tina peperangan sareng engkang? Tanya Herni bari olohok. Sumuhun, engkang perang sareng Padalung dibantu ku ratikah kalawan Mama Hamidi. Mama Hamidi teh nyaeta ramana ratikah. Atuh sanaos ti ditu baladna mang pirang-pirang
Akhirna engkang nu aya dina kaunggulan padalung kerem ka jero laut kena kutusukan pedang. Alhamdulillah musuh urang parantos sirna ti laut Sunda, atuh urang bakal tiasa deui mulih moal aya gangguan di tengah laut. Herni sirikna teu ngarangkulan ka Jatnika tina bakat ku Bungah ngarasa bangga boga panutan hiji pahlawan. Her, memang urang parantos tiasa hasil ngamusnahkeun padalung sapara kanca, nanging teu kebat nyaritana kaboro kapengkak ku nempona panon nu cureulek beudu panon carentik bibir ipis mugaling berem manik matak pikauruyeun. Atuh Jatnika ngadadak ngalangkog tuluy neuteup. Her, engkang teh sono her. Kituna teh Jatnika bari nyekal gado Herni serta dijungjungkeun ka luhur. Sami-sami tembal Herni sorana haros-hos semu pegat-pegat. Her, sora Jatnika ngan semet dinya da tuluy narik deui beungeut Herni dijungjungkeun bari diteuteup. Herni pepereman bibir nu ipis peting arembut teu antap warah deui sono pada sono, bogoh pada bogoh, cinta munggaran nu moal bisa kagembang deui. Padu geget dua jalma sorana ngiles tinggal rumenghapna ambekan. Angin ngahilir minuhan rasa jiwa nu ngadadak jadi kaendahan, nebakna es tuning nikmat tembus kana jajantung. Matak peperendeyan panon di barengan ting haros-hosna lir ibarat nu nyeseup angin. Jatnika ngahaja ngagebikeun Herni lebah dada sabab ngarasa reuwas pada Herni bangun kapulesan. Ka tembal Herni halimpu brai bentak serta pokna. Engkang urang kaluar bilih ngarantosan sareng isin temenan urang teh diarantos bet dugi ka ngalalep. Mangga urang kaluar perkawis isin mah tong diemutan. Kapan aranjeuna oge panginten ngaraskeun ka urang. Tembal Jatnika bari nyerengeh ka Herni. Yey, engkang mah bangor, tembal Herni bari ngadilak serta nyibit. Ih, da sumuhun atuh. Tong seueur saur Her, mangga urang kaluar sasarengan. Sasarengan kumaha Kang? Kapan lawangna oge alit? Herni nyerengeh ka Jatnika. Oh, sumuhun nya. Mangga atuh urang patung tun. Herni ti payun, engkang ti pengker. Tah upami kitu mah pairing-iringnya sae, jawab Herni bari imut ngagelenyo. Teu beda ti hiji widadari nu tas tapak kakara lugay kabantu Herni pagaweanana ngan di jero guha, saperti nu kapingit teu ngambe panasna poe atuh pakulitanana beuki omyang hejo carulang. Sarerea oge memang arolohok boh Ibu Permasih, boh memahami di sanajan den datika pisan nempok kegelisan Herni teh karageteun. Jiga-jigana Jatnika teh bakal ngagedengkeun dua wanoja nu sakitu gareulisna geurentes hate Ibu Permasih rada oge Ibu Permasih mah eraeunana. Lamun nempo Jatnika teh ras ku waktu di Nusa Kembung manehna geus ngahaja masrahkeun diri ka Jatnika. Ya gelis, ya ujang di dieu caralik tah Nyai. Ngenalkeun kana nembe patepang, Mbah Kapipok nyarita ka Herni. Oh, sumuhun, sumangga ngenalkeun abdi pun Herni. Solongkrong Herni nyolongkrong bari nyampoyong ninitina ka Ibu Permasih tuluy ka Mama Hamidi. Ditampi ku Mama nuhun aya dina kawilujengan mah. Minangka salam kasonoan Herni nyerengeh seuri sarta nyolongkrong ka Den Ratika. Ayi haturan kumaha wilujeng? Alhamdulillah ce, sawangsulna cece di dieu. Kumaha aya dina kawilujengan? Dan Ratika oge nyerengeh bari nampanan dampal dengan Herni dibarengan ku nanya kawilujengan. Barakah Yi sadi kantun ku ayi dugi kasumpingna deui ka dieu. Cece teh teu kirang sawios-wios, tembal Herni. Tidinya kakaraguk gek dariuk deui ngariung di jero saung anyar nu lalega, malah make jeung di kamar-kamar sagala. Darak-dak sararea pada ngadarongeng deui nu didongengkeun iwal ti pangalaman di perjalanan wae perang jeung padalung tur nyaritakeun lalampahan memahami di nu ka tukang-tukang. Ke ku ngaraos panasaran pribados mah
kumaha kawit-kawitna pangsalira aya di tengah-tengah laut salalamina teh? Bah Kahpi nanya. Oh, kieu saterang nama. Geura urang buka lalakon pribados. Derak-dak memahami di ngalalakon pribadi nati mimiti diserang ku Tuan Jokor terus dipaling kapalna jeung istrina malah Den Ratika. Pokona seperti nu didongengkeun ka Den Ratika waktu di Laut Jawa wetaneun Nusa Kembung. Kacida arolohokna sok sumawana ari Jatnika mah da ari nu kumplitna riwayat memahami di sakula warga mah kakara ayeuna. Tah kitu kawitna mah malih kasebut sotenan aki-aki pedah iyo janggot jeung kumis dacan kolot-kolot teuing mama teh geurang ke mah tos salse di mana urang rek baralik ka Bali geusan ngajadi urang kuru dieu janggot teh ceuk Mama Hamidi. Oh kantenan pribados ge kiona teh kasurung ku bewok tembal Mbah Kahpi bari nyagapan kumis jeung janggotna. Tah ayeuna kariti saderek nu kedah ngalalakon cing kumaha lalakonna nu mawi aya di gunung ieu teh ayeuna mah cekap dibuka desim kuring oge tos dibuka datos ampir rengse kantun yang hareupan sabubuhan deui. Memahami di menta dipangdongengkeun riwayat Mbah Kahpi minangka itung-itung silih suguhan. Ge atuh urang ngadongeng sautik. Kakarage rek pok geus gorobas ditonggoh bari leuweuhan. Hei, Uy, aya monyet, ting raring huy, gebahkon euy. Atuh sarerea ting raring disangkana balad Nusa Kembung daratang. Keur kitu colowok deui ti leuweung nyorowok. Enduk-endukan jangkung bale Bandung Paseban Parakan Muncang menang pecang sahiji ditembalan ku baturna lepas deui ku nini benang deui ku aki lepas deui ku nini benang deui ku aki-aki lepas deui ku nini ceuk nu saurang embung kaelehkeun benang deui ku aki lepas deui ku nini tungtung nama dicarekan bari diterembangkeun model barudak kampung. Entong hayang dahar kangkung dilotek loba caina entong hayang kasih janakum rametek liang euna jenaku mendelik cag torosan jambu batuna ditenden dihandap ngong minangka malas. Entong hayang dahar gadung laleneng terus marongkol entong hayang kasih pardum bingkeng palabaan anuna geureuh teh nu disaung kabeh sareri malah Den Ratika Herni jeung Ibu Permasi pani cari rambai. Keur kitu Mbah Kahpi ngageroan kanu duaan. Hei kum kadio buru-buru ieu aya tatamu ti Nusa Kembung. Tatamu saha teh lan pardum gancang nyamperkeun dituturkeun ku janakum. Kadio we buru-buru maranehna gancang ka jero saung. Juragan istri geuning ngerasakeun sumping ka dieu. Iya nuhun teuing kan da abdi oge ayeuna teh aya di dieu mergi ku enden dicanda ka dieu pardum jeung janakum buru-buru ngarontok. Syukur bae malah kami oge ayeuna mah lain pamajikan Tuan Jokor tapi tah ieu nu sanyana mah Bapa Ratika teh Ibu Permasih nuduhkeun ka Mama Hamidi. Oh sumuhun nembe atuh tepang. Oh sumuhun da ka Tuan Jokor mah salaresna gan istri teh tos kagungan den. Iya nepangkeun atuh gan pameget gan sepuh. Pardum song sasalaman ditarima ku kuring memahami di nembalan. Abi oge sun ngenalkeun janakum ge pok ngenalkeun ditarimakeun ku kuring jawab memahami di.
syukur we aranjen araya di dia. Memang aranjen teh tibareto ge pura satia ka kami. Ayeuna milu pisan ka kami. Nu harita sarua rek belana. Sur ibu permasih bungahan. Dawuh timbalan sun mang duaan kalintang sugemana nya kawit mah kacanda konden atau kalintang bingahna juragan istri tos tiasa rawuh ka dieu. Kitu deui nembe tepang sareng juragan pamegat ramana enden. Moal apal pikeun aranjeun mah sabab ari nu sanyana 3 bulan teh santas naratika kalawan ibuna dibandang ku Tuan Jokor harita kuring kanu sakembung jadi tukang nguseup geuning nurut mondok di aranjeun mah penjaga kamar racun memahami di nerangkeun. Oh kutan juragan pamegat nu kapungkur kanu sakembung jadi tukang nguseup teh. Ya Allah kutan nu mawi kaling lak margi kapungkur mah juragan teh terumbahan sareng teu bewos sapertos ayeuna. Cik Pardum bari nyeleuketeuk seuri. Ih atuh tang tu geus aya 11 tahun ti harita teh. Harita mah kuring ora keneh ayeuna geus kolot tur ti saprak pepisahan jeung anak pamajikan. Kuring teh can dicukur-cukur tang tu kana bewokna. Untung terjadi monyet kolot oge saur memahami di bari seuri. Sumuhun kaling lap. Sumangga atuh tah lumayan kengeng pun mang ngalati tonggoh jamu batu mani arasak sareng eta mah cecendet nu baruleud ali teh ieu mah disebatna kupa. Pardum ngasong-ngasongkeun bebeunanganana. Syukur atuh Dum janakum aranjeun sabar di dieu sanajan nepikeun ka ngadalahar bebuahan ge den ratikah pok nyarita kadua panakawananana. Ari kangge pun mang mah sawios dugi Kanada bong borosan wae tibatan kedah kanu sakembung deui mah. Sok atuh urang tampi ku sadaya bari ngobrol neraskeun lalakon Mbah Kahpi saur memahami di bari kop kana jambu batu nu asak sararea kup-kop nyarokot pelewok bangun narik mateun da kawan tu tas capek. Mangga ayeuna mah urang teraskeun lalakon teh kieu geuraan saleresna mah usami sareng lalakon memahami di geura kieu urang terangkeun ringkesanana wae. Tapi urang gentos sesebutan we nya ngarah teu pameng ka ditu ka dieu. Gentos ku ngabasakeun sim kuring. Tah harita sim kuring satahun nu kalangkung balayar ti Merak bade ka Sumatera ngiangkeun barang di tengah laut ieu pisan kapal sim kuring kalabrak ku angin topan dugi ka teu katahan. Mbah Kahpi nyelang dehem heula sarta nunda heula jambu sapotong deui. Ari Herni jeung Jatika mah bati arolohok dumeh ngalalakonkeun kitu asa sarua jeung lalakonna. Salajengna kumaha Mbah? Jatnika teu sabar. Saterusna kapal nu ditumpakan ku Mbah teh geus teu bisa dikomudikeun deui. Gajleng Mbah ngagajleng maksud rek neangan anak. Tapi rupana bae anak ama oge milu kerem hadena aya sakoci ngambang kumbah dirawel ngan hanjakal angin beki gede nepi ka Mbah kabantingkeun ka ieu pulo leus teu eling Mbah keur nyang saya atuh gancang uyup aya sedang sakoci mah geus ka mana boa kabawa ku angin. Atuh Mbah teh sawan kuya rek balik teu boga parahu akhirna ngawawanianan sorangan ku jalan rek itung-itung tatapak tug nepi ka ayeuna kaparengkeun tepung jeung anak ceuk Mbah Kahpi. Dupi nu dimaksad ku Mbah tuang putra teh saha jenenganana? Herni naroskeun bari olohok. Tayalian kapan hidup anak ama ilikan ieu ama. Mbah Kahpi ngalaan kumis jeung janggot palsuna bray jadi kapten somadi deui. Ama tobat teuing ama. Herni gancang ngagabrug segruk cerik munggah ka nyerian sono di barungku sedih. Geuning ieu teh ama menawi teh saha bae nuhun Jatika oge ngarontok kana panangan kapten somadi.
gelis Herni anak ama dedeuh teuing syukur hidup duaan jeung Jatnika diparengkeun silih belaan tur salametna. Ama kacida narimakeunana ka Jatnika. Jatnika iwal ti hidup nu geus nyelametkeun diri nu jadi anak ama. Ngan hanjakal bapa hidup Ki Darma teu bisa nyelametkeun diri jeung teu bisa katulungan. Kapten Somadi cirembayan socana ngusapan Herni jeung Jatnika sedeng nu sejen-sejena iwal ting parolohok bengong teu sangka yen bakal kitu kajadianana. Ngan aya oge nu tenang bari malah mainnya eta memahami di sabab anjeunna mah geus uninga ti tadina bubuhan gentur tatapa tiasa palintangan tiasa awas kanu teu acan kajadian. Gening teu sanes ieu teh pada papendak sareng Ramana atuh Rama sareng putra lir upami ratikah pendak sareng bapana ku kituna syukur kanu kawasa sur ibu permasih. Ama apunten bilih abdi langkung saur bahe carek malum teu terang menawi teh sanes ama upami terang panginten tos ti kapungkur ku abdi dicanda ka Bandung ceuk Jatnika. Laras ama sanaos abdi oge nyuhunkeun dihapunten bilih kirang tata subasita ka ama maklum teu terang bongan ama teu nerangkeun ti kapungkur Herni oge tamada. Jatnika Herni kun wae tong loba carita da ama ge ngamaklum pangna ama ngahaja nyamar lantaran hayang nyaho perjuangan hidup duaan malah ama teh nu dimaksud di mana balik oge hidup teh geus bisa ngamankeun laut Sunda tina karama nu jarahat. Ta ayeuna ceuk hidup padalung jago di laut ieu geus ditumpes atuh kacida syukurna ngan kari nunggu saha deui nu kudu ditumpes. Da aya deui nu kedah diantos teh namung nu bade nyerang ka dieu nyaeta Tuan Jokor sapara kanca mangka sing iatna margi eta mah kengeng disebatkeun musuh nu pangtohagana memahami dipok nyarios. Tuan Jokor teh musuh nu pangtohagana mama Kapten Somadi pok naroskeun. Leres yi mangka iatna akang oge tangtos turun tangan ngiring sareng barudak ngora memahami di ayeuna nyebatna ka Kapten Somadi teh ayi da sidik sahandapeun. Sae sanaos abdi oge bade ngiring bela pati turun tangan di medan perang suruh Kapten Somadi. Salarasna tong bujang-bujang ama duaan sanaos abdi kasebat wanita bade sami-sami bubu mela toh pati jiwa raga. Herni harita mah tembong kawanina bubuhan geus asak tatapa. Syukur bagja anak ama memang kudu kitu tembala Kapten Somadi bari marahmai. Cece mangga saserangan serang abdi malih abdi oge sanaos tadina kasebat bapak kukut nanging ayeuna mah tos terang kieu timbulna hoyong malas kanyerian nu jadi bapak sareng indung nu salaresna den datikah mah komoda ahli kana peperangan. Kieu ayeuna mah urang muka kedok upami kedok teh mah parantos kari siap siaga we ulah dilawan di lautan moal kiat ku kaseueuranana tapi urang tangtang sina datang wae sina narae ka dieu sauru memahami di. Leres kitu Kang malih aya pesen ti abdi upami urang kateter enggal mundur ka penclut nu itu didinya disayagikeun senjata panah malah jam paringna oge mangratus-ratus. Insyaallah bakal hasil. Kapten Somadi nuduhkeun ka tonggoh di mana anjeunna nempo aya panah dina rungkun duka teuing urut saha jeung jaman iraha ayana. Sae ayeuna mah urang kada siap-siap ku saaya-aya heula we nyaeta pedang sareng peso malih kedah langkung tanginas margi itu mah nyarandak bedil sareng pistol suruh memahami di. Tekung silila keur diobrolkeun kitu kadengeting dereded parahu-parahu bargas maninggal guru jelema-jelemana ting gorowok. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.